dah ya angina. Ih, budak kamarana yuk. Aduh, nanggan behelan di lah. Tapi kopi yuk. Mana yuk kopi? Kopi. Aduh, alalah, kopi. Di mana kopi? Sana sapoe teu ngopi, be. Otak ngeblank ieu mah. Aing budak kamarana meureun ieu. Woi, buyang mah ngeunaheun ieu. Aing deuk tadlug sieun katinggian. Kumaha ieu? Buset, nya panas kieu geus mah hideung ya aing ning kana ka ditu ah. Oi. Oke, siap, sip. Ayo nak kemana? Lompatan. Ada apa? Aing kita ka dieu. Ayo ngopi. Untung aya dia di dieu. Pambeulkeun kopi be. Ramda dah dia aing kita ka dieu, kita mulai kopi doang. Tabok takar bitu pun dia. Dia tah nu paling dicakar. Teu dicakar geus tutung dia. Lu bomong dia, emang ini nang mono kayak nang dia. Terus aing kudu kumaha? Deuleuh teh. Aing nu lagi teu. Fokus lah, tinggal mah lah. Diting anjir, tonjok-penyok beungeut dia. Dih, ting bating salah anak. Katanya di dieu sarangan bae. Mana kira yang tadi itu lah. Woi, tangguan. Sereng. Aduh, poho, topinya ketinggalan. Aduh, iya topi ketinggalan di dieu. Wae nu mulung mah. Parah be, nya mahal ya. Harga pajer 3. Waktu jam berapa ya? Waktu gawe ya. Tapi di kolektor aya manusia keur hees lagu dengan nahan bae. Hei! Si Project, anon. Ai dia keur naon di dinya? Bang, orang kita tadi di jalan aing ngilu, yo naik kolektor. Ilu ayo, tapi dia menahan bae musikan. Tek kolektor aing mau bisa starter ya. Bang, kan mana musikan mah enjoy. Turun ayo. Lain gawe mau bisa starter ya. Payah apa? Woi. Naon Bang? Musik nangis bae. Pan sugan teh hirup ya musik geus kira jalan lah. Oke. Aduh. Kamananya beung monok. Ih, seni itu beung monok, ngeuneun amatnya. Ini lah aing lah. Mang, karena apa sih? Kolot, malah ngalektor bae. Turun. Turun Mang, turun. Dor, salat. Si Ali mah karek naik aing. Sung bae, anggosan lah, resep lah. Gara-gara si Ali monok pundung ulang jadi ngelektor sorangan bae, tapi bener oge sih Ali senajan budak deh waktu wayah dor sih. Walaupun ke sholat ya, nih istirahat dulu lah. Beli rokok. Le, musola di mana? Di Hareup. Oh. Ale, Waon, dia di mana? Wah, tong aing nyeri. Astagfirullahaladzim. Mang geus aya mah pohon asih, kos deuleu durik bae. Geus aya udang. Geura Ali undang geura. Oh, saya tuh lah manja kolot. Aduh, aing kaget beneran Ali buat ngace aing tah. Ya Ali malah. Naon aing apa. Turun. Contoh hatimu ya. Oke. Oh, enak, dia nak ke mana? Jauh, makanya lem, mau kadel aku dia mah. Jauh ke mana dia? Pokoknya aya di hareupeun aing, kadeu ku bata aing. Dia tanya hok. Pokoknya main serius ya kabeh, serius. Riut dia otak aing ngelobatin riut. Modar tuh di imah. Kabeh gepal, gara-gara Ali tuh aing sepaham bukannya na. Emang kunaon Ali musuhan tadi ya? Nah, pokoknya main sepaham banyak lah. Tepaham sia. Aing ya nu tepaham. Pusing emang kahulu angan. Bah, dia mah 11, 12 dengan Ali lah.
Yo Alina kori di mana? Tuh, tangan udah tuh itu. Dengan aku aja. Sholat ngomong nama. Ayo, dia nak ilmu kan itu. Kamu udah mengakur aja jeung Ali. Lah, pelas najis teh paling kadinya. Aing gagalan punya na. Ulah aing kadi lah. Yakin ya, mau kadinya. Yakin lah aing melelo kadinya najis aing ka stah Ali. Ini jatuh. Aduh. Emang di sini be. Nggak segera anda sholat baik itu. Cuma bang karotor. So, mau sholat lah. Ih, mamang ku masih. Cina anak sholat, manok mata di kota pundung-pundung, kemaran kau urang. Hampura be ka Allah masih sholat. Ya enak, kemana ya monok ke? Nyatain lah. Ngehit, nyaman monok mah mau kapanggi. Sugan di tadi ruyuk tah. Ngumput manehna jepundung ka mamang. Mas mah riet mikiran monok bae. Haus gitu dulu di. Oh, haus dilapar nyambutnya ngising. Ah, kasihan deh. Woi, nok. Oi, itu lain papa mertua aing tuh. Oh, Oke, prangcut. Yo, ini jangan monok kok, serunya dari tangan lah. Tadi mah urang Ah, jalan mana tah? naon ya? Serunya. Kasihan deh lu. aduh. Tengeng aing nyeri aduh. Gara-gara dia sih, Pak. Tengeng aing gak nyeri be. Ih, gara-gara aing. Pokoknya tadi aing minta antar ka dia embung. Atau geus kok aing diangkat bae. Atuh. Ngomong-ngomong Aceng keleliuk ke Jambe nyusulan mamang geus baraon ya. Tah, dan paling ka dieu aing kalamana. Mang, palama eta hanya cakeun eta mang anak mamang eta. Oh, si Nyai. Oh, nu kamariku mamang di gawekeun ka ditu keluar. Sekolah ya ke Arab. Oh, ke Arab. Emang mamang bisa nguliahkeun nyana? Dit mamang loba di bank, tanyakeun ge di saha nu di bank eta. Emang dicaha? Duit negara lah. Ya mamang pas pelak ge. Henteu boga. Pugu ieu hayang boga duit di kuling kolektor. Oh, nu maraban ayeuna. Emang bener eta bapak mertua. Si Nyai disokolakeun ke Arab. Oh, bener. Ayo eta sakirana nek balik di moal. Moal lah, nyana ngomong kamari ka aing di WA. Nyana mah kawin di ditu cenah ge. Kabukuna ge kasep jasa naon tuh dia belum belaung. Emangnya Wah, pal banget dia kos dong belaung 2% doang dia mah. Oh gitunya. Buat aing sakit ganteng na. Set. Sibut 2% doang. Holah, banget kos dia kos belaung menyalak kok aing mah pal kabikang lah. Eta emang bener mau balik di si Nyai. Coba dak. Yuk cari alpa, biarkeun awi sebatang mah korek mamang teh. Geus pal ulah ngalamun bae, kamari kotok aing ngalamun pae. Yes. Ai monok, urang nek ngimbul. Anpal, nek diajak naik kolektor dulu, tirik bae. Nyai teu balik di Arab. Geus Bang, ajak tuh naik kolektornya na mewek tirik bae gandeng jadi di mah lah. Kasep naik kolektor mamang. Anak raja. Asik naik kolektor. Kedengeran senang ketinggalan. San. Dia tahu udah dicakar ku aing. Udah dicakar guys. Ayo, eta sakirana nek balik di moal. Moal lah bakal mendak kawin jadi itu. Mantap. Iya. Itu nangis banget.